Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abdi rendahing kasepuhan salaku susulur utamina ieu pakampungan anu kusim kuring dipihormat, tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, seniman mewah seniwati, oge kum teu diwiji-wiji sadayana masyarakat Argasari anu ngadangu kana suantan simkuring sami anu kusim kuring dipihormat. Oge teu kakantun kawabil khusus kulawargi besar anu diwuwuhku Ibu Yayah leres mewah Bapak Hayun almarhum anu ayeuna aya di payunan simkuring sami anu kusim kuring dipihormat. Hayu urang sami-sami ngadungakeun heula anu janten ramana Neng Dea Andini anu mana anjeunna parantos ngantunkeun alam dunia ieu salami 8 tahun laminanya mama. Urang sami-sami dungakeun oge ka Rai Neng berarti nya. Raina, Rai Raka. Sareng Rakana nyatana anu tos ngantunkeun Raina anu tos ngantunkeun sasarengan pangitan sareng apananya. Urang sami-sami kintunan doa mugi-mugi dicaangkeun di alam kuburna dipasihan nikmat kubur ya sareng sadayana aya dina kawilujengan, sadayana aya dina kabengahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi doa urang sadayana sing duginya sareng anjeunna Bapak Hayun. Mugi-mugi ngiring bingah rehing putrina anu kantos dikantunkeun 8 tahun kapengker sing dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmahnya bageut ya. Amin ya robbal alamin. Neng Dea Andini bageur anaki geuning karanapan ku hidup banyak. Hidup sejak ngabelesat nuju gerbang rumah tangga teh tos dikantunkeun ku nu janten Bapak. Panginten harita yuswa hidup nuju 10 tahun aya 11 tahun 12 tahun tangtos masih emut gambaran anu janten rama emut kene ya bager kangen sayang kangen pisan rindunya bagernya kumargi rindu kajalmi anu tos ngantunkeun mah tidak berujung. Panginten ibu-ibu bapak-bapak sadayana parant aya nu kantos dikantunkeun ku nu dipikanya baris karaos dina manahna kalebet teteh ge dikantunkeun ku nu ngasuh ti alit luar biasa teu acan kaobatan dugi ka ayeuna nya komo saupami tos kangen tah eta Allah menciptakan batu nisan kunaon kanggo ngobatan rasa rindu eta. Urang tiasa meluk batu nisan eta ya. Urang tiasa curhat sareng batu nisan eta ya. Teu naon neng saupami kangen curhat we teu naon ya. Nyaur supados plong. Tapi ieu teh takdir tinu kawasa geulis. Hidup masih keneh dipasihan milik nyatana aya mamah anu mikanya mika cinta. Mamah anu luar biasa ngorbankeun dirina ngorbankeun manahna teu nikah deui. Eta teh sebuah pengorbanan anu luar biasa kanggo putra-putrina ya. Da aya hiji nu teu tiasa dicumponan
kuno janten putrana tempat curhat benten sareng caroge ya sareng aya kebutuhan anu sanesna tapi hebat luar biasa mamah bijaksana abdi kagum mamah abdi bangga ka mamah mamah janten ibu anu luar biasa tah bager dina dinten ayeuna hidup mangga ebrehkeun rasa rumah sahidap nyatana geura nuhunkeun dihapunten ka mamah hidup nyuhunkeun dihapunten raka karaka hidupnya bageuri tah ieu raka hidupna nu janten gegentos bapak paheuyeuh-heuyeuk leungeun teh jeung saha jeung anu janten raka nya mangga ebrehkeun rasa rumah sahidap kanu janten mamah sareng raka hidup urang kawitanna panginten acara aisan bager mangga hidup geura ngadeg geuleuh ti payun maju ka payun mayun ka mamah sareng ka aa mamah sareng aa punten ngadeg ya caketkeun caket nah gitunya mangga musikna dinyalakeun nya leng cepengan leng nyaur ka mamanya ka di papatah Mama dina panangan Neng aya sinjang hoyong diaiskeun aisan anu paling ikhlas Mama sing ikhlas sing ridho ngurusanan abdi Mama belitkeun ku mama nambut gasolin aya caang ya mangga caang teh ngadeg payunan mama mayun ka ditu mayun ka kamera tah gitunya cepengan cangkeng raka hidup mamah mangga dicepeng cangkeng urang sami-sami nuju ka pelaminan urang ecakeun aisanana aja mangga bismillahirrahmanirrahim mangga tuturkeun ya atos dugi kadinya mangga mayun ka kamera sadayana mama aisan eta aisan pinuh ku kadeudeung aisan eta pinuh ku kanyaa mangga geura keukepan si nengna kumargi ieu teh waktos-waktos terakhir mama ngais mama masihan kadeudeung mama masihan kanyaah dina waktos masalah aja neng Dea Andini cinta mama ieu teh waktu anu pamungkas geulis
di mana mama baris ngalesotkeun ieu Aisan. Hampura geus. Ieu teh takdir tinu kawasa. Kapan aya paripaos jodoh pati bagja cilaka rahasia ti Gusti. Ayeuna hidup tos tepang sareng jodoh nu pasti ti Allah. Ku mama diantur, ku mama diwidian bager. Bra geramiang gera tandang makalangan ke 7 gerbang rumah tangga. Doa ti mama tuanai hampura bager dilesotkeun ieu Aisan. Aisan anu panuntung. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga umah disimpan. Ya, mama mangga calik di palidi. Neng papayun-payun sareng AA. Ya, papayun-payun sareng AA. Cepengan lilin aku doaan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adi AA, kacinta AA, Dea Andini. Ieu teh lilin simbol kahirupan. Yen salami ieu AA nyaangan kahirupan hidup. Sing bagja adi AA, mugi-mugi pilihan hidup teu salah. Mugi-mugi calon imam teh sing tangdol waler, sing tiasa ngabungahkeun. Sing tiasa ngabungahkeun diri hidup bager. Ku AA didungakeun hidup teh sing jembar rezekina. Hidup teh sing bisa rumah tangga. Hampura obor kahirupan ieu baris di pareuman. Bral, geura miang geura lengkahkeun ku kahadean. Mugi-mugi hidup sing baca. Hayu urang sami-sami pareuman lilin ieu. Mangga pareuman kuduaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Mangga bager. Aa calik mangga. Neng calik di handap baget. AA radi reket. Tah gitu. Mama radi gitu. Neng calik sing raos. Iya. Kirang tengah baget. Di cepengan panangan AA sareng mama hiji ewangnya. Tah gitu bagetna. Sing raos calikna baget. Tegain betek. Tah. Neng Dea Andini sameme hidup buka lambaran anu anyar. Hidup sing inget kana raga wakca kawayahna. Yen hidup lahir ke alam dunia teh lain lahir ti belah batu. Tapi ngalangkungan rahim tuang ibu anu kantos ngakandung salapan sasih lamin. Bager 8 bulan eta lain waktu nu sakedeung. Tapi lami baget. Baris karaos ku diri hidup. Kumaha ngakandung teh baris karaos ku diri hidup hiji waktu. Harita indung hidup beda ti batur anaki. Beda ti batur. Ku sabab naon baget. Dina patuangan anak aya hidup. Dina rahimna aya hidup baget. Di bulan ka bulan hidup ngaageungan bager dina kandungan anu jadi mama. Kabayangkeun kumaha eta di jero lambut baget. Katakeun aku hidup baget. Tangtu mangaruhan kana kasehatan indung hidup. Tah bager cunduk waktu anu mustari. Harita hidup gubrak ke alam dunia. Dina umur 8 bulan dina kandungan nu jadi induk. Guyang getih pamateh alam barang. Kajen heujeun nyawa taruhanana. Kesang badag kesang lembut nahan ka nyeri rek ngalahirkeun hidup. Kokoseran sikil mamah bager. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan jaga. Bager anak cimat awak. Bisa moal malikeun ka nyeri nu jadi induk. Bisa moal malikeun ka capek nu jadi induk. Bisa moal malikeun ngarahuhna nu jadi induk. Tah ayeuna bagus. Bapa hidup geus eueuh di kieuna. Hidup ngan karing hanjakalna bagus. Pupusti nu jadi induk.
dibungahkeun anu jadi ingat pikanyaah anu jadi ingat mangga ayeuna geura cumarios neng kanu janten mama. Tetiasa digentosan di mama goyang getih anu digambarkeun ku mama moal tiasa diuihkeun di ku abdi mama atur nuhun sehat abdinya ka mama dedeh ka mama. Yap anaki jimat awaki dirangkul ku mama, dirangkul ku kadede, dirangkul ku kanya hampura bener. Mama teu bisa mere kabagja ka hidup, mama teu bisa mere kabunga ka diri hidup. Mung doa anu nyarengan ka diri hidup sing bagja anaki. Mama ikhlas ngalahirkeun hidup, mama ikhlas ngurus hidup. Brah geus geura 7 gerbang rumah tangga. Kanyaah mama, kadeudeung mama teu boleh manteng kanggo diri hidup. Ya, mangga neng ayeuna ka AA bager. Ya. Cepengan pananganna AA. Hatur nuhun. Tos janten gegentos bapa. Enji Abdi bade nikah kalian ku AA Widian ku AA Rai AA Bangga AA kurang sambil doakeun Bapak terus beten AA mangga neng dirangkul aan bager. Yap kacinta AA, kadeudeung AA lahir tu mekaning batin, diwalian ku AA, dipasihan kanyaah, dipasihan kadeudeung ku AA. Bral adi AA, kira 7 gerbang rumah tangga, mugi-mugi sing bahagia, sing kenging ridho Gusti. Amin ya robbal alamin. Mangga teteh, ya, calik sepertos tadi, teteh. Mangga tumpangkeun sampean mamah di dieu. Tumpangkeun sampean AA sapalin ya. Candak itu tuh cai nu dina baskom. Mangga caian ku hidup gosokan ku kembangna ya legernya. Mangga bismillah. Astagfirullah Robbal baraya tekeng asa-asa bager gosokan candakan bager di caina sok sing seueur tekeng asa-asa mangga bager ya sabadara diwasu mangga dielap ku sok dielap ku hidup, dielap ku kadeudeung, dielap ku kanyaah. Ya, saterasna sabadana dielap bager, diseungitan ku minyak seungit bager. Oh, sing ikhlas ya bager nya. Sabadana diseungitan, mangga simpen sampeana ya. Milari posisi anu raos disun sampean mamah sareng aana bagernya sok rengkepkeun mah punten kadi nah nengna milareun nyerong sayang nyerong sini tah
Sok sujud neng ya kanu sampean mama. Kumaha ari sujud bager? Sok bari istighfar saya. Bari istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim mama hapunten. Nabe tiasa ngesun ayeuna sampean mama. Hapunten rumaos abdi joledan. Ya. Hatur nuhun, mangga mama gugahkeun. Neng disun pipi kiri mama, disun pipi kanan mama. Sok sosonoan bagus ya. Iya, mangga aa. Mangga dirangkul dua anak geus, dirangkul. Sok sosonoan bagus ya. Iya. Alhamdulillah atos. Yuk, neng nang ngadeg. Ya, aa punten ngadeg, mama punten ngadeg, mayun kapali ditu. Enggak. Ya, para wargi sadayana parantos kasaksianan ku urang sadayana. Neng dia andini parantos nuhunkeun di hapunten. Mugi-mugi ke angkatna ka gerbang rumah tangga teh disucikeun ya. Mama atos dihapunten. Ya, aa atos dihapunten. Mohon urang sami-sami sampurnakeun ku diibakan kapali ditu mangga dikaleng panangana dikaleng nah mangga urang sami-sami kapali ditu terus ya bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangga calik. Kirang payun korsina pahapunten. Ya. Mama tipali pengkernya. Ini ada gelas sakedik. Ya. Mangga mama tilu kali ya Manya. Sabada tilu kali mama kapayun. Disun keningna dirangkul deui terus neng salam ka mama ngatur nuhun ka mama ya. Ya, sih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Disun kening nama Neng salam ke mama neng atur nuhun mama terus diibakan mangga saterasna aa ya sama rusak. Seteras namanya mohon anu seteras nama sakali bae sakali kue ya bu kedah anak kucing kehandap nawe teteh kadieu lah.
badan gitu sawiosnya. Ibu antosan lah ibu, antosan lah ketipal itu astagfirullah. Ibu keluar, ibu tunggu dulu. Mohon. Kala punten cai hanat aya. Mohon. Sok terus pamongnya. Sok mangga. Hanu badana bismillah. Tos yosna nya cai doa ya mah ya. Sok cai berkah. Bapak panggilnya Bapak anu tos ngantunkeun. Sok mangga. Bismillah. Amin. Mohon. Ya, atos mangga Neng ayeuna ngadeg Mama. Aa Neng. Ya atos
Ya terus mama ya da kedaya nu nyiungna mama Yati teh keng waka ka mana-mana. Tinggal kanu kamera ya. Ya mama na punten tipali dia, mama Yati tipali dia ninggal kanu kamera sayang. Ya lihat ke kamera di. Iya, itu lihat kamera. Siap? Ya lihat kamera ya. Disun pipina hiji ewang, pasti anak dia ya. Sok. Sun. Ji 2 kilo. Iya. Iya, makasih atur nuhun. Mangga ayeuna bade dibopo bade aya sawer teu? Di ditu? Hah? Moal. Sinjang bade disawerkeun? Moal cenah tah. Padahal subada aya momen kumaha? Bade nyawer moal? Oh. Di dieu we mangga canak saweranana supados neng ka di sana kan. Ken neng dibopong. Ya mangga teh langsung awur-awur ke hawatos ya. Mangga ka kanu bade mulung. Hayu mulung. Wur we wur. Siap. Sok teh. Teteh tipali dia sok kepali dia. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sok iya kadinya we kadinya sok. Dasa kedik lah. Atos? Ya, sok. Tah. Wur. Ya, hatur nuhun. Atos, mangga ayeuna A dibopong ya A punten. Dibopong, tinggal kanu kameranya. Dibopong. Jalan rutenya mau kemana? Rutenya bade ke mana? Awas. Kadi itu WA. Ini kadi itu sok. Dibopong. Ya. Dibopong tahu? Tah gitu. Lihat ke kamera. Iya. Iya, para wargi sadayana, acara ngarasinar siraman parantos rengse, alhamdulillah ya dina kalancaran, alhamdulillah ya dina kabingan, simkuring, nuhunkeun ditawakuf, nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna, urang pendak deui dina waktos anu sanes, simkuring kru Agris Salon Wedding Gallery, Talaga Majalengka undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.